ayana ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara umungku amuing ya anu jadi sangka kita dina nasib aing nepi ka kieu ayana aiku kitu teh mah aing teu maca diri teu dili kana kaayaan jeung ngukur kana kujur amuing tuturkeun aing asa jingga walah hayu urang balik ayana sangka asa tinggal dawala anak bapa hujan teu disangka bet patongong-tongong jeung kaayaan batiniah ya coba tinu kawasa ngungun kasadaran nyawa dibere perisungkawan ngan urang masing percaya sanajan batur ngahina kurang sing iman percaya cinta mesame saya ari sedina batin mada puguh geus menta dipapageun geus waktuna tapi naha disamperkeun bet kieu amuing teu sangka kieu jadina sajingga dawala da ieu kajadian teh geuleuh aya patulapa kalina jeung kajadian riwayat dewek baheula ya inung silaing ti sawarga teh ditinggalkeun ku dewek Dewi Kanastren dewek kumelarna kalam nya teh sasat menang tugas meureun ayeuna nuturkeun inung silaing teh nitis ka putra raja eta putra raja Sekar Mume tapi naha bersilo lelejang kedatangan aing amuing nepi ka kieuna nasib diri bagjawat hujan hari di dunia batinnya banyak ngerasa
apa hujan kurang balik ke nepi ka kieu amuing-amuingna deuleu inung si lain teh bersilo moal hujan lain eta amuing astra jingga dawala tuturkeun bapa deuleu hujan ayana amuing naon kasang tukang nepi ka kieu ayana Semar Badranaya lajeng ngemut kana Purwadaksina Purwa eta hartosna wiwitan Daksina wekasa emut kana kawit sateacana medal kalam dunya ti sawarga memang lain kieu wujudna kitu kayaanna anu jadi pasoalan timureun ujang naon teh awa heueuh salah dewek deuleu cu dari dewek teh ti sawarga mah baheula dan teu make wujud ieu wa teh cu ai geus kadunya make ieu da puguh wa teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong ujang di udara kan ayeuna mah heueuh panginten atuh ai keur di udara mah uat da teu kieu baheula ayeuna kopi darat geus teh tapi dewek moal ngarasa ara lamun kieu carana teh ulah amun ulah dek genti wujud heula we uat teh rek make nu baheula sugan lamun masih keneh nampik make nu baheula heuh meureun lain ieu inung si lain teh ujang karna palsu penginten uang lajeng ieu Semar Badranaya ngagebegkeun dirina leungit diri sayak tilang warna nu senjata jangelek jadi Ismaya nyata Sang Hyang Ismaya nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang cahaya ilang gumilang Semar Badranaya leungit diri sayak tilang warna nu sanyata jangelek parantos jadi manusia anu cahaya gilang gumilang sasatna Ismaya ngawujud deui dina waktos eta Semar mukakeun kedokna sugan kudu kieu kaula wujud teh Siti Ragen nah apal keneh kana rupa anu model kieu ku kaula dek disampeurkeun ayeuna sugan jeung sugan ngan kumaha ieu nasib nu jadi anak astra jingga dawala nah di naon buru-buru da ngabelesatna mah ka dieu bapak dewek teh di buru susul moal kitu digemrong nyiruan nya jurig mah jadi mau nyuriat nyiruan teh sia teu nya mun digemrong ngaleur mah laleur nu hejo teh geuning bra naon ada jalan ka dieu wah dipager kitu euy ugo astana ampun astana manik mah ampun kapok fungsi aing ngahes di astana baheula nganterkeun awewe asukeun teh heueuh we awewe bener efek tinu gelo
Aduh, ampun. Api-api Hari tak masa geus Joreog jeung Herman urang Banjar. Jeung Mas Darjo jeung Syarif. Sare di Astana Sarea da kitu aya pagi jeung Rana jeung Hejo. Aduh, naon? Itu tinggal isaha euy. Ulah kaget. Kasep kieu jelema dieu nyong. Gusti. Tapi kacahayaan kieu ieu jelema model kuring keur ngorak kieu ye. Ya atuh ayeuna jadi geuneup. Ari ayeuna jadi koneas. Kunaon sih? Oh, kapan saprek digemrong laleur jadi kieu. Woi, tong sok kikituan da wala woi. Saha sing ngaden teh? Ngaran kaula Ismaya. Ismaya ulah sok itu ulah sok ngomong Ismaya sing kaula teh Ismaya sugan teh Ismaya di mana aden teh kaula teh dek milu saemara ka Sekar Mume bade ngiring saemara leres antong den ababena ditampikan piraku make jeung nampi kaula da puguh patut teu nganyuk rupa teu menta sugan ya ababena pi duit lamun kitu katempo kitu dina leungeunna teh geulang emas rimil dina ramo-ramo eta kongkorong ngejeprok kakara daekeun mah ai kitu Marudin wah apiraku we ketangka aden manjige kitu-kitu den tong menang dihalangan kuno kieu tapi kaula teh sabenerna ngabutuhkeun batur ngabutuhkeun batur naon ngabutuhkeun batur naon aden teh batur keur lumampah kaitukeun bae sanajan kudu digaji oge aya abdi mah nuju budak-budak ieu teh kolot abdi kabur saha Semar ngaranna cepot geuning uning ngaran kuring dawala geuning apa kangaran kuring ulah make jeung init kanu jauh barengane kaula cepot dawala lain nyaho kangaran dewek nya heupan urang mah geus kasohor beda kanu sohor mah heueuh tong burung ngaliwat di duna merak asupana hong oge beurit nararanya ku sohor-sohorna dewek dah koran geunanya nah mun kabina-bina teh kacida teh mah piraku rasiko keur dapur sapoe ukur 1000 sedangkan kudu aya oto uned mie ate mie geus ya jiji kadinya ngomong teh jauh-jauh sanggup milu ka kaula moal tiasa bitenengan pun bapa sia ari aden ngaran abdi uninga geuning ngaran abdi ti saha apan maneh teh anak kaula cepot ai kupingan teh cepot anak babi kok sia ngomong teh kemana karep we sing ai nyiku teh montong kana angen sasangkel kumaha lamun kuring pae beli teuing aya siling oge teu rugi aing jadi barengan ku siling oge moal gelo dek mah ieu teh bapa maneh sabenerna cepot ieu kula teh bapa maneh saha ieu dawala anu ditampik teh tadi di karaton meureun mana kitu ge dumeh nempo rupa bapa we tadi goreng patut sugan ayeuna mah nah geuning apa kana riwayat urang euy buah heueuh bapa dewe ada culik ai culik teh naon geuning sok dagang baso lain culik atuh kitu mah kalau lahar personalia kitu belegung
naon maksud maneh make jeung personalia henteu ieu mah urusan abdi kulan kayak teh saha nu salasna ieu teh bapa maneh nada bapa abdi mah Semar nya ieu Semar teh nu ditampik tadi ari ayeuna mah geus salin jinis jang aslina bapa maneh teh kieu wah heueuh ucuk dek oge bisi heueuh cing sok pariksa sampingna ameuan cinggulan bade namu sinjang sakedap dek dikumaha bade dipake nyusu ceuli punjeunna rek diameuan gobi pek kumaha aduh euy bapak ulah jang uluh coba ting geuningan bapak abdi ieu bapak abdi syukur bagja kumbayangan pot nyaan cikan kenapa kamuan ku sering euy nu mana pila ku cek adeuleu eta di hareup atawa itu tuh dina batu amungan ku sering gari dicareuh atuh tama punten we kulan bade diambuhan ku abdi Gusti naon teh samping jadi pake nyucu ceuli ku dewek saeutik dieu paingan bok ketaos ketaos batukan penerus aduh Gusti geuningan ieu teh bapak abdi bapak syukur bagja kumbayangan jang bener ayeuna mah yakin bapak abdi bapak moal teh guguru pukan ayeuna mah geura saha guguru pukan Siti Raden cing percaya ka abdi moal teh gagerebeg ningali rupi bapak ieu tong borok Siti Raden tong borok awewe abdi ge bogoh ka bapak nyaan punten hayang nyium meni getek mun kurud teh kumis tilu siki bari jeung ponok meni getek kana ceuli bapak aduh ampun cing Pak hayu tutulkeun jang ayeuna mah urang meuleuh sae marawe ka teu sugan narima alim Pak nah sieun mangi ka nyeri deui moal ayeuna mah kahiji kicu kaduana heug abdi milu tapi lamun awewena bogoheun ka bapak wayahna we tampikeun ku bapak maksudna mulangkeun ka nyeri bapak mulangkeun ka nyeri keun karasana nyeri ditampik teh kumaha nya kumaha maneh we kaduana abdi supaya ulah apaleun ka abdi kumaha tadi maneh urang tiup sae ulah itu naon jadi tiup supaya ulah apaleun kabeh oge anu di karaton tadi moal apaleun ka maneh ai abdi sok padahal sidawara mah tong ditiup ciduhan jeung ngamokot kitu we ai jauh jeung kuring sok neneangan wae geuning abu barengan kitu heuh nya teh pangritiangan keur batur heureuy pidak wae kudu heureuy jeung jangkrik tak kitu maneh dawala asta jingga ka maneh teh moal apaleun ke di ditu kumaha lamun di aku anak ku abdi teu nanaon tah sileung wayahna kudu ngaku indungna monyong manya lalaki heun bae gitu jadi lalaki we nama dioperasi gitu hayu tuturkeun jang tampik opatnya Pak nya hayu hebat lumpang nageun nya ayo diturkeun Carios Yesang Nalendra Prabu Jinawiya oge jaka gintiri tekantun Dewi Siti Ragen nuju ka sondonging pagelaran Jawi Keraton Nagara
Nyai kawanun gintiri kawanun ama itu tinggali ayat tamu pangapunten kawanun punten mangga lingi-lingi kasep teuing ama aje tingali gintiri aya jelema kasep apa kumaha aja umat tampikeula umat batu geus bogohon geus kula keleh meroh teu micoba tinggal teu micoba ieu si cicing aturan Baturan rawuh satria Tunada mengahaturkeun repunuhun laksa ketika bingakan Wilujeng sumping satria
beda kalau bogoh mah awewe banyak tina lentong tina marah main beungeun beda da karasa kana hati oge atuh nu bogoheun beda nya nya teu cara nu geuleuheun tina cucungikna oge geus kadeuleuh nyungcung kumaha rukmini haturan satria mampir bunuhun ida jaka gintiri wilujeng sumping satria nuhun nyai beda pelet dong nyai aduh mamah gitu sahate anjing anu timana satria upami dipercanten mangaran kaula teh Ismaya menisae namina coba beda kan bogoh mah euy Ismaya leres oh saya teh Ismaya dupeta ari eta saha abdi Ismaya dares teuteung ari eta saha nu panjang pangamungna abdi nya Isnata teh ai ieu mah Ismail abdi mah Isnata teh nawat atawa Isnawat nyonyong aduh ampun nu halus mah istana atawa isineun aduh ampun aya naon aja nu mawi kaula teh bade ngiring saemara ngiring saemara teu pino ti mana kaula teh ti buana Pansa Tengah dupi eta ieu teh pun bapa ieu teh pun anak sing ieu teh nguningakeun pun anak abdi indungna tah ieu bapana nu diikat oh salira teh istri nah ngangge kopeah nu mawi dioperasi abdi teh dah hayang jadi lalaki dah hayang nutur-nutur kaya pun anak teh ieu pun anak teh jago gelut di lembur teh sing aya wartos aya saemara di dieu mah teh diadukeun ku abdi supaya ulah gelut wae can kapokeun ieu teh ku abdi ge tos disunut bujurna teh ku busi panas nya mau ditutung bujurna teh taroto aduh ampun semua hejo aduh ampun kabuabuan ama ulah nyai hawa tos satu tong cenah ngiring saemara sawios tikahkeun we da nyai ge kersa is ulah sabab ieu saemara teh can ditutup nya kudu ngaliwatan saemara heula we lamun dek ditarima mah kumaha jaka gintiri sawios tampi we ama awatos ka aceuk da tita tadi nyiwitan wae geuning ka putra mun diwartoskeun Kang Rayi ngisinkeun Paingan di tadi ini lengan tiga geriuman. Itu geriuman. Ini lamun nanya itu bogoh jadi keju. Bogoh. Paingan aing di kusirum tetaman. Jadi sirum tetaman teh bogoh mun kaucing. Geus gandeng ge lo kana karep teh ngomong teh. Coba tuh satria tega aja. Tega pati, tega. Hayo keluar anu hune gelut nantong di luar kalau mah hayang di dieu we supaya kasaksian ku raja teu sopan aja piraku gelut tinu kieu ieu mah pun anak teh seun teu hayang gelut tinu lega pecakan gelut tinu jero kendi grepek da teu logika atuh dia lo kemana we karep gelut tinu jero nog dalang kolot mah heula mah geuning gelut dina jero nog cenah nya karepe teu mikir kamu didadahkeun pantas tetekon teh cara nog teh teu bisa tetep kudu dilega di dieu da gelutna gentong papuket urang gelut omongan we gelut omongan kumaha bener anjeun tega lara jaka gintiri tega hati tega lulus anjeun alah aduh aman sobat tuh geuning Rayi nu mawi ulah ngajago ka nu lungu perjanten teh
cacak anakna komo bapana palai bapana lulus ulah waka bilih bapana pala lulus ulah nya tinggalikeun monyong si ma aing nepi ka kitu cacak si ma aing komo si maman si gelo kamana we karep geus cacak si mamaung komo si Majid nya si Majid can mayar gamelan kerah dijual ning ka batur kumaha anjeun Satria ampun Satria cing cageurkeun deui anak kaula tarima eleh dina waktu ieu nyagakeun pun lanceuk kaula cageurkeun deui Satria damang anjeun aduh Gusti nepi ka saciduh matu sakecap nyata hebat monyong ilmu nepi ka kitu lamun dewek boga ilmu lulus kitu geunah aya bos nu 2 tingkat cek dewek teh euy ngalakat teh jalan potong lain ngalakat teh pek teh kalah ngabaruhan ngejurik bos baru aduh kumaha ya dina waktu ayeuna mah kaula sasatek masrahkeun anak we Siti Ragen nyangakeun ka gegelanana ieu pun lanceuk acek Siti Ragen nuhun tobat Satria semaka piatur kaulan hei ulah waka antel ka anak kuring apunten anjeun Siti Ragen ulah waka antel ka anak kuring mah ulah waka cenah boga pamajikan sabab ayeuna teh keur kuliah di taman anak-anak wayana hampura we ampun Satria naon nyai kaula teh bade nyangakeun diri sakujur nyangakeun tita tadi ge cek kaula ulah ngiring sae mara tak ieu buktosna geuning pun adi moal kiat hampura we kaula mah milu sae mara saterek macakan ilmu lain hayang boga pamajikan kaula mah teu hayang boga pamajikan ka anjeun tobat panuju bapak lah marokana kumaha tobat teh ama ditampi ama ceuk ama oge ceuk nu mawi teh oge kitu tageuningan boa-boa ieu teh mamala ti Kakang Semar hapunten ieu pun anak teh ulah waka cenah boga pamajikan sieun keur nuluykeun ngalasuluh ditu di lemurna sing tong ka mana karep teh ngomong teh nya Satria panuhun we anjeun cacing tiasa narima kana kanya kaula karunya apa kanya tarima we nya keur mah waktuna nyedak Satria nya teu naon tapi kaula mah jelema sangsara sawios nyai dicacanak sangsara sawios sanaos di sana kana liang cecepot oge wai teu kengeng kitu wai teu kengeng kitu aya nu kasiniran wai sawios akang boga anak 3 lalaki wungku sawios manipikannya aku kaula sawios nyai dibantun balangsak prihatin sawios nyai dipaehan sawios terning cicing atuh cepot nya teu naon lamun kitu macarana barang ieu Ismaya digabruk ku Siti Ragen tobat atuh ngagebegkeun dirina lajeng pulih ka jati pulang ka asada dia Semar Badranaya oh ya tuh geuningan aduh geuning eta teh Kakang Semar geuning ieu teh nu tadi teh ya cepot maneh teh geuning be abdi kulan Raden Jaka Gintiri aya mang abdi mang aduh cisim abdi teh itu sun naon atuh pananampik teh mah teh atuh da bili katipu malum di dunya bili kabobodo teh nyoka samaran tingali nya ari parantos sumping nu aslina mah nuhun we kaula teh bagja nu taya papadana nuhun atuh mah
salah bapak da puguh di dunya ieu teh bapak anu kaporong poho bapak nanti mawa wujudan aslinya ai kitu onaman maksudnya teu naon sok kadi urang rengsekeun bapak dek ngawin ke nyai ama dek ngawin ke nyai nyaeta ka Semar Badrana Yapot dawala maneh sah jadi incu kula dola dewek boga aki beunghar wayahna we panayagan ayeuna mah ulah minang teh nitah ka dewek jadi jelema beunghar dek teh teh boga aki beunghar nyai sah boga salaki ka Semar sah boga pamajikan ka Siti Ragen mudah-mudahan cing jadi istri sajati oge Semar cing jadi lalaki anu luhung oge astajing adawala bapak amadek aki dek ngawinkeun bapak hidup pek rojong kumaneh kalayan mihape Semar getihna satetes amakanana sadami anak kaula timalan tangtos oge bapak mah da puguh geus bisa geus jadi jelema iman bisa mapatahan ka garwana tangtos lagi bakal kana awetna mudah-mudahan atuh ti abdi oge ngadua aya dina penangtengan Gusti nu kagungan boh aki boh emang boh emak boh bapak boh abdi mudah-mudahan sadayana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung nu kagungan kitu rupina ya rupina ieu lampahan teh urang pungkas ku kembang tiletik sinumaran sari tutup lawang sigetaka